sulam menurut Syekh Abdurrahman Ahdari nyaurkeun pahak bin usuli qawaida tajma'u min punihi qawaida rawatan qaidah dasar mantek itu bisa ngumpulkeun kana puru fikih ya cokot tangkana kedahana nuturkeun ya lamun urang bisa pokok mah engke insyaallah anak nage bisa kita pokok ngadian kita mesti bisa bari ka paham mudah-mudahan. Mutak nih hayang dunia kudu ilmu na dunia hayang akhirat itu kaya ilmu na akhirat ilmu dia di pondok pesantren ilmu berpiakhiratkeun sederhana ilmu piakhiratkeun malah seueur anu diaos di tiap pesantren galibna dina pesantren anu kasebutkeun diagengkeunana ilmu balagah ilmu alat wasilah ilmu alat lantaran sebab mau bisa maham karena ilmu anu pokok anu paling utama data ilmu anu pokok anu paling utama ilmu tauhid kedua ilmu fikih ngan buah bisa ngartikeun tauhid fikih lamun tanpa alat malah muamadah kana yakin dina i'tiqad urang akidah urang lamun urang teu nyaho dalilna seperti nu disusunkeun ku ahli mantek cartias salat matak saat nyaurkeun kullun minal Qur'an wal hadits la yuwamisluhu wujudul alam bin nisbati ila wujudis sani la yufidul yakin illa in rutibat tasdiban fasad. Quran jeung hadis malah termasuk ayana alam dinisbatkeun kana aya Allah ngadamel moal maedahkeun kana yakin angin lamun ditatbikeun saraya kalawan tatbiban nu khusus seperti anu disusunkeun ku ahli mantek cartias salat. Kan lamun naon ngaji sanusi teh ngaji makulatna kapaha aya kamu tahsil kamu pasil dina kitab sanusi kamu tasil bidat kamu pasil fil af'al kamu teh ngaji makulat tambah makulat kayak tah alat iki eta teh lamun bicara naon mah pertanian mah paduna garpu sagala rupa da mah bisa terwujud atuh teh kekebunan ge lamun tanpa parabot tah entah keseurna nya di ahli alat parabot nya ahli balagah dunia awasna ilmu alat iki dia ngan diseureurkeun ilmu parabotna heula alatna heula malah diseureurkeun di pondok pesantren ieu pokona heula nya pokona heula entak dua pasaran dua kali dari saum sareng sasi sawa teh diaosna kitab pokok heula pangna nyanakeun kitab pokok nya bisa ngampun guru kapungkur ya fatwa nampun guru anu kudu bisa mah cek guru ilmu teh pokok heula lamun dina fikih fatwa mungkin mah kudu boga lamun dina ilmu hadis nya Bukhari na kudu boga mun sajen mah nuturkeun ya nahuna alfiyahna ya imridik judulnya kaun bagan johar maknun kudu juman mantekna sebelum menarok santiah geus sajen mah nuturkeun emut kena bisa ngempul guru yang mimiti masantren anu diberiku di pikahayong paham teh ngati teh pokoknya yang mubayaran lawan teh sabar koni etawi pikahayang paham teh nah geus paham anu janten pokok mah mungkin geus sajana bisa kapaham mutak sulam menurut Syekh Abdurrahman Ahdari nyaurkeun nya dina sulam menurut keningnya pahak bin usuli qawaida tajma'u min punihi qawaida rawatan qaidah dasar mantek itu bisa ngumpulkeun kana puru fikih ya cokot tangkana kedahana nuturkeun ya lamun urang bisa pokok mah engke insyaallah anak nage bisa kita pokok ngadian kita mesti bisa bari ka paham mudah-mudahan bayana sadayana santri nya ngiring
pasaran di pondok pesantren Nurul Iman ieu anu seseueurna parabot anu diawaskan sareng baragahna mantekna mudah-mudahan sehingga jadikan wasilah sabab terbuka kana ilmu-ilmu saja amin ya Allah ya rabbal alamin ya lebihna di akan dipiatur nah kut masapak ada makadat kurang langgungna mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh